Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka oge ongkoh manusia mah teu bisa nangtukeun nasibna sorangan. Wenang-nangan ikhtiar. Bule hideungna mah kumaha nu ngatur jeung nu nangtukeun. Nyaeta zat nu ngajadikeun sakabehna alam. Gusti Allah nu Maha Kawasa tunggal taya babandinganana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Ari Asmita sanggeusna ngagurubag kana jungkrang. Sakedapan mah rada teu inget oge. Tapi untungna teh awakna teu langsung nyerorot ti beubeut kahandap. Awakna gugulitikan madu kakayon anu jaradi dina beungeut gawir. Sanggeus manehna jejeg deui lelembutanana kumpul. Terus bae manehna maksakeun cengkat. Terus cirikna ngarayap. Indit deui ti dinya mapai-mapai sisi susukan nu ngoletrak. Bari pungkal pengkol. Sisi-sisina pinuh ku cucuk rongga. Dapuran haur koneng jeung rungkun saliara ngagigidig ngahalangan jajalaneun. Bangsal hapi nu keur noyod bari ngagandong gumilar. Kebat lumampahna bari hatena teu boleh mikir ka mana nya kudu ngajugjug. Balik ka Cicapar taya untupan. Puguh geus nyieun dosa mahala ka Lurah Barja. Sasat dina waktu ieu teh manehna keur susulumputan teu puguh padumukan. Ulah ilu kasakur kawawuhanana we nu haat kana dirina. Oge nu pernahna cilembur padumukanana teh pikeun sadirieun teu matak jadi bingung. Tapi kapan ayeuna mah jeung bari mawa budak sagala. Ras manehna inget kalembur anu baheula nyaeta Kampung Cipacing. Bawahan Singajaya di Pakidulan. Aya sotenan di Cicapar. Banewe ngumbara nuturkeun nu jadi pamajikan nyaeta Maunah. Bangsal hapi gilig dina hatena rek terus kebat muru ka Singajaya. Balik ka asal Bali geusan ngajadi lembur matuh panglayungan. Sana kadangna masih keneh araya piraku sugan. Teu daekeun disirurukan kudu jadi dulur. Hanas kaayaan anak minantuna katut incuna anu ayeuna tacan aya embusanana. Gampang. Ari manehna geus merenah mah pasti bakal dipaluruh ka jauhna, diteang ka anggangna. Sugan jeung sugan bisa kapanggih deui. Geus mikir kitu mah.
Mang Salhapi teteg hatena kebat lumampah sanajan ngan saukur dipaparah nurutkeun jalan satapak. Malibir sisi-sisi kebon. Tapi manehna yakin yen ieu teh berasna pasti bakal ka kota. Ngan tacan bisa dilelebah ka mana jolna. Budak teh dina akodan geus sare tibra, sirahna nyang saya kana tak-tak. Tuur geus karasa leklok. Sedengkeun kesangna rembes kaluar tina liang-liang kulit maseuhan pakeanana. Kabeneran. Ari Red kabelah kenca. Kabireungeuh beleg-begna aya saung rangon paragi ki juru tani tunggu kebon. Teu panjang mikir deui, manehna mengkol norobos, terekele naek kana tangga saung. Sok budak teh digolerkeun dina palupuh, disimbutan ku sarungna. Goler Mang Salhapi ngedeng gigireunana. Teu karasa, bawaning ku cape reup we manehna sare, geus teu mikirkeun naon-naon deui. Teu karasa sabaraha jamna manehna goler di dinya. Lilir-lilir soteh karasa tiris ku hiukna angin subuh nu nyecep nyiwitan kulitna. Korjat, Mang Salhapi hudang. Red ka langit, tembong baranang bentang-bentang. Di belah wetan sanajan tacan tetela. Tapi geus ebreh, sang Baskara Raja Beurang moal lila deui bakal tembong. Sinar pajar nu netelakeun waktu ngagayuh ka subuh. Pihujaneun nu keur waktu tadi geus meded teh, kawasna bae buyar katebak angin. Taya urut-urutna acan. Bis bae kaberangan. Tibra sare teh bawaning ku cape. Ceuk garantesna. Red kagumilar masih keneh ngagebra, sare morongkol disimbut sarung. Geus beurang jalu. Bisi aya nu nangenan. Pokna lalaunan. Bari gerewok we budak teh dirawu, diakep dibawa turun ci saung rangon. Gumilar ngan ukur meletet, reup dewe peureum dina akepan. Tunduheun keneh. Mimiti brai-braian pajar. Mang Salhapi geus ngalibatan lembur. Kampung Ciawitali. Manehna jongjon we nikreuh. Ayeuna mah mapai-mapai jalan aspal nu brasna kaleuwih daun. Gumilar geus nyaring ayeuna mah, geus pindah kana tonggong di akod. Anjog kaleuwih daun, hareupeun toko Cina sisi jalan, manggih wahon ngajugrug rek muat kentang. Tacan prak lantaran kulina kakara aya saurang. Mang Salhapi nanyakeun ka supirna, pokona mah sugan we. Rek kapakidulan. Manehna rek milu. Meunang jawaban rek ka Tasik cenah. Atuh pok bae manehna nyaritakeun maksudna rek milu ka Bojongloa. Tidinya manehna bisa badarat nuluykeun lalampahanana ka Singajaya. Nya heg bae. Asal daek ngabantuan ieu we naikkeun kentang. Jabake diburuhan mang. Jawab ki supir. Teu panjang mikir deui. Mang Salhapi nyanggupan, budak ditunda di emper toko. Manehna singkil, deger digawe. Ngagandongan karung kentang, duaan jeung saurang kuli nu geus nyampak. Dibantuan ku Ki Kenek jeung ki supir anu ngunggahkeun kana tonggong. Sakoteap ge geus anggeus. Mang Salhapi katut gumilar geus anjeut dina wahon, merenahkeun maneh dina tumpukan karung huwi kumeli. Jaba ongkos teu kudu mayar teh, lumayan deui, boga duit keur bekal di jalan. Rung. Wahon indit dina mangsa reyem-reyem. Jalma-jalma masih keneh corengcang, tacan loba nu lumaku. Mang Salhapi jeung gumilar ngahod-hod luhureun mobil. Katebak angin nu ngagelebug. Nu ditimbulkeun ku ngadiusna wahon nu nyemprung lir jamparing melesat tina gondewa.
memeh meletek panon poe. Wahon geus eureun di bojong loa. Jurut mangsal hapi turun, gumilar paneuri di pangku ti handap. Sabada nganuhunkeun ka nu mawa, holoyong we manehna nyampeurkeun tukang bajigur sisi jalan, ngahaneutan heula beuteung. Beres ngopi, gidig deui mangsal hapi neruskeun lalampahanana. Mengkol ngatuhu nyorang jalan jajahan nu ka Cihanjawar. Gumilar ditungtun nikreuh ngalenghoy puguh jalan teh nanjak. Manggih mudun jog ka kampung Cipari. Pasantrenna gede. Ngajegir masigitna. Gariksik santri-santrina. Tidinya maju deui nanjak ngaliwatan lembur-lembur Cibuluh, Cigombong, Bangblas, Kananggewer, Minangka, Tungtung lembur. Terus mudun gok manggih sampalan Tegal Pangangonan, Paselang jeung Kebon Enteh. Di Lebak ngagulidag wahangan Cipasang. Cukangna kai galede dijajarkeun. Beak cukang jalan teh nanjak deui. Mangsal hapi nyimpang heula ngareureuhkeun awak. Di dinya teh aya saung pangeureunan mangrupa tahajud. Malah sok dipake salat kunu lalu maku sakalian ngadon reureuh. Pepes kesang indit deui. Jalan teh netek mata keseng alengkah. Saparat-parat jalan nu disorang. Kebon Enteh ngagigidig, tangkal jengjen ting jelegjeg, paselang jeung tangkal kawung. Beak kebon, bus kaleuweung, nyorang jalan satapak, mutuh mata keung, ting puringkak bulu punuk. Mangka-mangka teu manggihan pisan nu ngaliwat. Ngan manehna we kadua budak. Ting arungkug nyorang jalan nu harieum ku kakayon gede leutik. Gumilar cacakan budak keneh mah taya riuk-riuk bangun sieun. Malah mah bangun nu kacidar sepeunana mireungeuh tangkal kai jaranggotan. Ari-arieuna ting lalonjor paselang jeung leunjeuran tangkal hoe nu carucukan. Manehna mah kalah kaalewoh we majarkeun teh cenah. Asa di tempat aki engkong. Nya kieu pisan geueuman cara neom ku tatangkalan. Kira-kira meunang satengah jam mah lumaku di jero leuweung. Beak leuweung breh anjog ka hiji tempat padataran. Nu legana kurang leuwih we aya 20 tumbak mah. Nya ieu pisan nu dingaranan Puncak Kolotok. Deukeut ka puncakna Gunung Cikuray. Tempat pangeureunan nu lalar liwat. Malah harita oge aya 4-5 urangna nu keur ngaradon reureuh. Mangsal hapi di dinyana teh teu lila. Ngingetkeun masih jauh keneh lalampahan. Gidig deui we neruskeun lumakuna. Gigireun gumilar ngalenghoy. Kuatan budak teh sakitu mah. Rek digandong oge teu daekeun. Jalan mudun semenurugtug. Beh manggih jalan cagak nu ka Kenca ka Cihejo. Manehna mah nu ka Katuhu. Nyorang jalan nu ka Gemlong. Saparat-parat jalan. Kenca katuheun teh reuteum sasatoan. Lutung, surili, monyet, pating guntayang di luhur kai. Pating calekroh ngabageakeun nu ngaliwat meureun. Ari gumilar teu kira-kira resepeunana. Saja jalan cacala katakan nyeung seurikeun polahna sasatoan na luhur kai. Padahal palebah dinya teh kolot mah loba nu ngajejempe maneh. Bari iatna taki-taki lantaran tempatna kacida pika keungeunana. Caneom taneuna semu becek. Loba kabejakeunana di palebah dinya teh sok aya sato galak nu ngadon megat. Malah ceuk ujaring beja mah. Cacan kungsi lila aya nu ngaliwat bari nungtun domba. Teu karasa dombana teh ujug-ujug ngaleungit. Sedengkeun tambangna masih keneh nganteng dicekel. Si horeng domba teh dilegleg ku
ku hiji oray anu kacida gedena. Cul tambang darag-dag we si jelema teh lumpat sakalumpat lampet. Sanggeus kira-kira sajam lilana nyorang jalan nu pinuh ku pikasieun. Breh manggih huma tir-tir tanah bukaan. Bari lempang teh mangsal hapi antang we neuteup ka hareup nyeung luar leorna wahangan Ciudian. Lembur-lemburna atra tembong patarenggang kayaning Cilengkeng, Kadongdong, Cikondang, jeung sawah limus. Beh dituna tembong lembur Putrasena parentul suhunan imahna. Mangsal hapi kadua gumilar terus we nurugtug mudun. Nu pangheulna kaliwatan nyaeta kampung Cilengkong. Terus ngidul jog ka kampung Kadongdong. Tidinya kebat nepi ka Singajaya. Terus we nikreuh ngeureuyeun mapai jalan ka Cipacing. Sajeroning nikreuh ngadeuketan ka lemburna. Hate mangsal hapi pinuh ku pertanyaan-pertanyaan nu minuhan otakna. Area keneh kitu baraya-baraya teh di lembur. Ari ngeteun keneh kitu ka aing. Ngaraku moal kira-kirana ka aing ayeuna. Runggunukna kampung Cipacing geus tembong. Mangsal hapi jongjon we ngalenghoy. Gigireunana ngiclik gumilar. Teu loba polah atawa barang tanya. Sanajan manehna geus kacida ngarasa capena, manehna teu siga-siga nu mopo. Inget kana caritaana Aki Engkong dina papatahna. Cenah lalaki mah kudu tahan uji. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana imah Kiparta ngan kari urutna. Nu ayeuna geus pinuh ku gundukan-gundukan areng jeung lebu. Nya Asmi katut salakina masih keneh ting karoreh dibantu ku sababaraha urang tatanggana. Penasaran ku leungitna Wijana nu teu puguh embusanana. Dikorehan soteh bisi bae kabeulem. Katambah deui aya katerangan ti padarga cenah aya deui saurang nyaeta semahna nu rek ngadonulungan. Norobos maksa asup mangkaning seuneu keur meujeuhna ngabebela. Nepi ka kiwari ge teu tembong deui. Piraku deui akang kabeulem mah. Da sanaos tos janten lebu oge, tang tos atuh tilasna mah aya. Ceuk Nya Asmi bari carindak-dak. Panonna barintit balas dipake ceurik sapeupeting. Oh nya ku kituna mah. Tapi hendak ka mana atuh si Ujang teh? Upama salamet piraku teu gancang-gancang nyampeurkeun ka dieu. Atuh upama cilaka piraku teu aya ruhakna ngarengkol. Nah jana tegah-tegah teuing ka bapa teh elu. Kiparta mairan nyaritana ngageuri kawas geus Pondok Harepan. Sanajan panonna teu barintit saperti pamajikanana. Bareubeu mah teu burung. Puguh ka budak teh kacida nyaahna teu asa ka anak tere. Kawantu dikilitik ti leuleutik. Moal kitu dibawa ku nulungan mah. Apan saur padarga cenah harita teh aya lalaki nu maksa norobos, nu maksudna marek nulungan si Ujang. Duh, cenah anak emak. Mana atuh hidup teh kasep.
Nuhun Gusti. Mugi pun anak disalametkeun sareng tang tayungan. Nyi Asmi nyaritana bari sumegruk jeurik geus teu katahan deui puguh hatena kacidana langsana. Oh nya teuing atuh. Eta deh kumatak pika sebeleunana teh. Nu ngadonna tanyakeun budak jeung bangsat. Nah asana teh mani pagaliwota. Nyi Asmi teu nyarita deui. Manehna tungkul bari ngoer-ngoer gunukan areng. Ingetanana museur ka jelema nu natanyakeun budak. Wah bener eta teh meureun bapana Wijana. Anu ngaran aslina mah cenah Uum. Ngan hanjakana teh barang tanyana mani teu reugeus naker. Cacakan lamun seug nyeleser malapah gedang mah piraku teu beres meureun. Ari nya mah eta teh bapana. Sanajan sakumaha nyaah, sakumaha beratna oge, nya moal bisa ngoretkeun. Keur mah kitu. Kiparta nu jadi salakina kurang rintih kaburu ting nafsu. Sakitu eta jelema nyebutkeun lain bangsat, kalah hayo we diheumbat ku bedogna. Padahal mah mun tanya heula sing bener. Meureun manehna moal cilaka wiwirang eleh jajaten. Lantaran kurang wiwaha temah wadi. Jeung meureunan mun bangsat teu heula asup ka tewak, imah teh moal kahuruan. Kanca dangu sorena torojo teh Pak Haji Solih jeung Bu Haji Aminah katut Nyi Esih daratang ka Cikamiri. Ngahaja ngalongok dulur. Lantaran aya kabejakeunana Kiparta kakeunaan musibat. Si oreng Bu Haji Aminah teh lanceuk tegesna Kiparta. Atuh ari jol, ari sagerup we. Bu Haji ngaguk-guk jeung ceurikan nu jadi adi. Ari ras kumimilikanana imah ledis katut eusina eueuh nu kapuluk. Cicingna ayeuna nyiruruk di imah tatanggana. Poe eta Pak Haji teu balik. Wayahna heureun-heureun oge maksakeun mondok. Gegedena mah ngarasa melang kudu jadi adi bisi baluas. Ti barang jol oge Pak Haji mah ngagelendut we mapatahan. Masing sabar, tawakal, pasrah lillahi ta'ala. Kana sagala papasten nu tumiba kana awak. Jamakna jalma hirup mah moal bisa leupas tina sagala dodoja jeung cocoba ti pangeran. Eta teh saenyana mah hiji panguji nepi ka mana imana urang ka pangeran teh. Kanca dangu peutingna kabeneran deui sorojol Mang Dekong di Tanjung Pura. Nya kitu deui ngahaja neang. Teu kira-kira ngajenghokna bareng kaayaan anak minantuna mani burinil teh sanyana nu kapuluk ngan pakaian saraket awak bubuhan apel harita keur dipake. Leuwih-leuwih nyeblakna Mang Dekong barang di bejaan yen Wijana ngaleungit teu puguh ka mana-kamanana. Disebutkeun kaduruk tangtu kudu aya bangkena sandajan lebur jadi lebu. Tulang taleng nama piraku make eueuh. Oge ku Kiparta dibejakeun yen samemehna teh aya nu datang hiji lalaki natanyakeun anakna nu baheula kungsi leungit. Moal dibawa ku jelema eta mah ujang. Ceuk Mang Dekong bari hatena deg-degan. Ras manehna inget. Ti heula kungsi kapan ngalaman galungan jeung hiji lalaki. Oge manehna nanyakeun Wijana. Duka atuh Abah, da harita teh rada paciweuh. Sareng kadongkapan bangsat deui karorompok. Walon Kiparta. Kadatangan ku bangsat deui ujang. Mang Dekong nanya rada sewot. Sumuhun Abah. Harita teh si bangsat lumpat kana janela. Ari ku abdi diundang ka panto hareup. Nyampak jelema anu natanyakeun budak teh. Ari sugan abdi manehna teh bangsat.
boros sakitu manehna teh nyebutkeun cenah lain bangsat manehna teh. Ku abdi teh diheumbat ku bedog. Kiparta nyaritana teu kebat. Ari eta jelema anu nanyakeun budak teh kumaha pande-pandena? Sugan si Ujang apal keneh. Pantaran saha cenah? Jeung kumaha pakeanana? Mang Dekong nanya tetelepek bisi aya kasarwaanana jeung jelema anu kungsi galungan jeung manehna. Tetapi ti abdi abah. Dina pipina belah katuh aya ceda ngagudat. Salangkung mah teu kaciri da katutupan ku godegna. Walon Kiparta. Aya ceda dina pipi katuh. Nya sih nu harita milu ngariung gancang nyela. Tibarang ngadenge dongengna aya lalaki nu natanyakeun budak oge. Perhatianana geus ngarasa katarik. Ras ka anakna sorangan nu leungit. Ayeuna ditambah deui ku katerangan yen lalakina teh aya cerda dina pipina. Kapan nu boga ciri dina pipi teh? Salakina. Urut baheula basa gelut jeung maung sancang tea di pangarengan leuweung Talaga Bodas. Sumuhun Nyai. Geuning sapertos nuninga. Kiparta malik nyaritana bari nanyakeun semu heran pisan. Nah, kenal gitu Nyai ka jelema anu kitu pandena. Cik sugan aya raratanana. Ari Nyai terang mah. Kiparta daria pisan nyaritana oge. Nyi Asmi jadi ngeser diukna. Geus bogoh Mang Dekong neuteup ti kajauhan. Asa-asa wawuh kana sora eta awewe. Ngan duka di mana jeung iraha. Mohon saemut mah. Pun lanceuk salaki abdi nu ngaduhan ceda dina pipi teh. Namung datos lami. Anjeunna aya dina hukuman. Mung eta asaku kalarsanana teh nuju milarian budak. Kapan pun anak oge tos lami ngaleungit. Musna teh aya wartos-wartosna. Nyasi nembalan bari ngaruk. Terus ras kana lalakon nu ka tukang-tukang. Nya. Pan kungsi bareto ku esi didongengkeun nya. Cek Pak Haji Solih bari ungut-ungutan. Keke budak teh lalaki Nyai. Mang Dekong nanya ka esi. Hatena jadi kebeku kapanasaran. Ras kana caritanana Kiparta. Memang sarua pisan. Kitu pandena. Lalaki nu bareto kungsi gelut jeung manehanana teh. Kapan harita oge jelema eta teh nanyakeun budak deui. Ras de manehna inget waktu baheula nulungan awewe peuting-peuting di saung tengah kebon. Kapan nya kumanehna budak teh dibawana anu saterusna dipasrahkeun ka Nyi Asmi. Sumuhun lalaki. Walon Nyi Esih lalaunan. Eta waktu seleungitna di mana? Mang Dekong talete. Di saung tengah kebon. Wengi-wengi aya nu nyandak. Atuh meureun deuri Nyai nya nu harita wengi-wengi rek dirogahala di saung tengah kebon teh. Nya caket lemur cicapar. Mang Dekong nanyana kaget. Sumuhun, teu geuning Bapak uninga. Nya sih malik nanya. Oge dibarengan ku rasa kaget anu pohara. Masya Allah, Gusti nu agung. Teu nyana teuing geuning. Kapan Bapak nungga budak barik jelema-jelema nu garoreng pucus teh Nyai? Waktu maranehanana geus malabur teh pan. Nyai oge geuning teu aya harita teh. Nu aya teh kantun murangkalih we gulang-guling sorangan dina kamalir kebon. Awakna dibeungkeut ku samping pangaisna, sedengkeun bahamna dicocokan ku sosoeh samping. Duh, tobat pangeran. Di mana tuh ayeuna pun anak teh Bapak?
Nya Esih teu sirikna ngarontok ka Mang Dekong. Can naon-naon geus rawah riwih, teu kuat nahan pangajakna hate nu geus kacida ngarasa atohna bakal papanggih jeung nu jadi anak. Ih, ke lanahan. Saha wastana murang kalih teh? Mang Dekong ngasongkeun pananya hayang leuwih tegas. Gumilar. Walon Nya Esih bari reumba Cipanon. Ari cirina aya tandaan nyai murang kalih teh. Eta cingkir kancana buntung semet kuku apa. Sareng dina walikatna teh ngajeplak. Aya tanda hideung. Teteh lah leres nyai. Ku bapa teh dipasrahkeun ka pun anak Nyi Asmi. Nya eta geuning tah ayeuna kabuktian teu aya deui murang kalih teh ngaleungit teu puguh losna. Ampun Gusti. Nah, cocobi teh mulai sepna. Tahun-tahun abdi papisah sareng salaki katut anak. Rajin-rajin pendak mengukur tilasna. Duh. Ampun Gusti. Nah, kena kumaha atuh abdi teh. Nya Esih ngarumpuyuk hareupeun Mang Dekong. Hate nu tadina geus mimiti beukah bakal nampak kabungah teh ngadadak ayeuna ngariwut deui kasilih ku kasedih nu taya babandinganana. Anu antukna Nya Esih ngalempreh teu inget-inget. Atuh pada ngagugulung ku sararea. Gorengan ukur saliwat ngan ukur matak dibelah. Kancadang prang taya beja teh carita tina hal leungitna Gumilar atawa wijana geus tara aya nu nyabit-nyabit deui. Sigana urang Cigasti mah geus parohoeun. Pantes puguh geus ngaliwatan mangsa aya tauna. Tapi pikeun Kiparta katut Nyi Asmi nu ayeuna geus ngadegkeun deui imah kalawan pangjeujeuhna Pak Haji Solih. Hatena teu weleh eling beurang peuting kapicangcam. Sanajan bener wijana teh lain anakna pribadi, malah geuning ayeuna mah geus kanyahoan nu jadi indungna teh Nyi Esih nu jadi dulur kukut lanceukna. Kanyahna Kiparta atawa Nyi Asmi saeutik oge henteu ngurangan. Paribasa teu gugur ku usuk terungkad ku mangsa. Awet langgeng teu robah-robah, pageuh, maneuh, lengket, masket, bubuhan diurusna ti lelembut di memenan ti bubudak. Atuh Mang Dekong nya kitu keneh. Dina mikanyaahna teh henteu kapalang, geus asa ka injuna pribadi we. Anu matak dina lesna Gumilar leungit. Belesat deui we manehna oge ngejat ti lemur. Maksudna rek neangan. Manehna janji dina atina moal wakabalik ka Tanjung Pura. Lamun budak tacan kapanggih. Pamikirna leheung-leheung mun eueuhna teh dibawa ku bapana. Tapi kumaha mun diiwat ku jelema sejen nu maksudna pikeun dasa nganyanyeri. Nya Esih leuwih-leuwih mun nu gering mah manehna teh karugrag deui. Ti heula kungsi rada lipur. Tapi sanggeusna kajadian imahna Kiparta kaduruk, manehna jadi kasuat kaseuit deui. Rajeun teh panggih jeung urutna. Beja nu haneut keneh pisan mah malah make jeung nyabit-nyabit salakina deui. Nu datangna
kaki parta ngahaja maluruh nu jadi anakna. Nya dina balikna deh ka Cikamiri teu udu kayan diri nanya esih leuleus letek lungse tenangan teu beda we ti kapuk ka Banyur Cai. Kituna teh bari mawa ati nu peurih lir digerih jantung lir didudutan kabina-bina kanyerianana ari ras mikiran kaayaan dirina awak naas diri tiis daya bagja goreng milik hirup ngan dipuk-pruk ku kabingung. Kapan sahur ti kapungkur dagelan satu tutup umut ayeuna abdi ngantosan Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.